Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rahmat salamu kita tetap salamina ka nabina kula wargi sahabatna sarang sada ya ummatna. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma baligh lana ila syahri Ramadan. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Mugi Gusti ngaberkahan dina Rajab Sya'ban Sya'ban. Mugi Gusti ngadugikeun ka abdikeun Ramadan. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Maha suci Gusti Allah ngisrakeun Rasulullah di Masjid Haram di Makkah ke Masjid Aqsa barakah. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dinawangihan talafan tunggal murah anu cepat serta waktos anu singkat pergi khawarikul adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos dulu Pak, jika lulus ya tinggal jawab salam. Tuduh kene abdi Pak subuh tos di Bandung. Ya bagus peuyeh ibu-ibu geus atoheun ngaos mualami sabab geus serak aja kan. Kucing kurus mandi di papan si kayu jati. Badan kurus bukan tak makan, tapi selalu memikirkan wujudnya Nabi. Amin. Ari ngawaler salam sunnah Rasul sanes. Sunnah Rasul.
daun waru, daun jambu, daun salam. Daun waru, daun kalapa. Ibu-ibu, bapak-bapak nu ngajawab salam didoakeun ku sim kuring sing boga minantu anu kaya raya. Amin. Semangat ya. Sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kancang beda. Saha nu teu hayang boga minantu kaya bener. Alhamdulillahilladzi khalaqa awliya'ahu litarbiyati ibadi wa kashafa lahum hiyadu jamali wa zakahum wa falaqa subha anwari wa atla'a alaihim syamsa asrari wa manna alaihim bi isbabi ni'amai wa ajlasahum ala kursi tauhidi wa qaddasa arwahahum wa a'tahum unsa azaim wa fataha alaihim baba dzikri wa afnahum thumma abqahum limaslahati ibadi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa ummati. Amma ba'du, ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Wa qala aidon fi ayatin ukhra afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi awahullahu fi kanafi wa nasharu alaihi rahmatahu wa adkhalahu jannatah. Man idza u'tiya syakara wa idza qadara faghfara wa idza ghadiba fataru. Pengatur waktos anu ku pribados dipihormat, al-mukarramuna para alim ulama, para kiai, para pimpinan pondok pesantren anu ku pribados dipihormat, muga-muga diparanyangkeun yuswana sabab lamun teu melar ilmu ulama urang moal paham kana salat nu bener, moal terang hakikat Islam, moal afal ibadah anu usul, moal apal rojaban, moal apal muludan. Leres kumargi kitu doakeun para alim ulama sing paraos yuswana diberkahkeun hirup jeung kahirupanana, disarolehkeun turunanana, ditingkatkeun derajat dunia sareng akhiratna. Wabil khususil khusus
Pangersa Bapak Dewan Bapak Haji Arif Rahman, ia teman baru simkuring. Ya ayah paribasa, kalau sudah mendapat teman baru, teman lama jangan dibuang. Naon hartosna Pak? Sobat 1000 kurang kene, musuh hiji seueur teuing, leres. Doakeun Bapak Arif Rahman sing pawas yuswana, ulah wargana sadayana diparoskeun yuswana, lancar urusan dunia akhiratna, dihasilkeun pamaksadanana, sarta dipaparin keberkahan ku Allah, disalamatkeun ti dunia dugi ka akhirat. Amin. Takbir, Allahu Akbar. Kudu atoh aya dewan ka pesantren. Sabab itu can kasaungan. Insya Allah Pak Arif parantos berjanji ke abdi, pokona bade ngaduakeun sareng bade mantuan. Amin. Matak tinggal itu kade bisa teu wawuh ka Pak Haji Arif. Atos kenal sadayana ibu-ibu. Bisi pahili ge. Lain bagian kampanye mah ieu mah. Ngaos terus doakeun cing hasil maksud urusan dunia akhirat. Amin. Nah gitu ya Kang, para pejabat ke kudu didoakeun komo anu sok arangkat ka pangaosan maka insyaallah mun aya para pejabat pemerintahan sok kersa angkat ka pangaosan patepang jeung para ulama, hirupna amanah bari barokah. Amin. Mun aji ngantong nutur-nutur pejabat sabab sok kapitnah bener. Oh yo ajungan nutur-nuturku pas ngiridit mobil disangka pamereku. Bener. Tak gitu kan. Nusa terasna ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin waladirat, jamaah pangaosan. Ieu nu nambean maningali jamaah seueur kieu abdi mah teu aneh kan. Sabab di Trans Studio ge 7.000 Pak Arif hadir pangaosan. Wengi simkuring jam 12 masih kene di Bandung di Cimahi. Jang Haji Atang di Cibaduyut tukeran. Biasana simkuring di Cibaduyut. Nah, alhamdulillah subuh nepi ka dieu teh. Matak insyaallah ngaos malam teh keburu tuluh. Mangkaning dijanjikeun rek dibahas teh Isra jeung kita mau orang tunah heula namanya di Canakso teh abdi ngalah kabarokahan ku Ibnu Athaillah. Amin. Lamun hadir ilmu Ibnu Athaillah dina waktu ayeuna akang nulaha anu haladir termasuk Bapak Dewan Provinsi ya. Hadir ayeuna hitung-hitung tos jarah ti Ibnu Athaillah. Amin. Menang berkah ti waliullah. Amin. Kudu ka Mesir mah jauh. Ibnu Athaillah teh di Sakandari perkampungan Mesir. 2 jam di Mesir. Mangkaning kapalna ka Mesir mah beda jeung ka Mekah. Sabaraha jam? 12 jam. Ka Mekah sabaraha? 8 jam setengah. Jauh banget ongkosna gadun teh. Teu nya mending pake ngecor tuh. Hadir di dia ilmu Ibnu Athaillah dibahas, insyaallah uih menang berkah di Ibnu Athaillah. Amin. Dicanak ku abdi kitab. Sabab ngebahas Isra Mi'raj lamun teu make ilmu hikmah moal bisa nepi kana hakikatna Isra jeung Mi'raj kan. Namawi ku simkuring dicanak kitab deui. Ari Isra teh kang kabagi tilu. Hiji Isra cek lugot. Isra cek lugot teh mutlakus syairi. Kadar-kadar lempang Isra. Ti sawah ka pasar ngan cek lugot. Isra nu kadua cek istilah. Naon Isra cek istilah? Saro fil laili.
lempang dina waktu peuting. Osok urang lempang waktu peuting osok ta eta Isra nganceun istilah. Beda jeung Isra nu dinisbatkeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Rasul osok angkat ti peuting ti Mekah ka Madinah. Osok disebat Isra teu? Tercatat dina ayat Isra teu? Henteu nu mata katilu aya Isra nu dinisbatkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Isra nu dinisbatkeun ka Rasul mah berangkat di peuting bareng jeung malaikat Jibril, angkatna di alam misal ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Eta nu disebutkeun jarak Masjidil Haram nu aya di negara Mekah, Masjidil Aqsa nu aya di negara Palestina, nu ayeuna dicahcar ku Israel. Nah, antara Mekah Palestina teh kirang langkung 2000 km. Tapi ditempuh ku waktu nu sakitu sakedapna. Patilasan Rasul haneut keneh, Rasul parantos meuli deui. Aneh teu? Matak dina ayat Isra pangheulana lapad subhana, di mana dina hiji kalam permulaanana aya kalimat subhana, eta hiji tanda bahwa nu diterangkeun teh perkara anu aneh seperti Isra Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Itu kan ikhtilaf cenah ajengan Isra teh ceuk sakaol ti bumi umihani bojo Rasulullah, ceuk sakaol mah ti Masjidil Haram. Duana ge bener. Sabab tadina di bumi umihani dicarana ku malaikat ka Masjidil Haram. Ngan ulah naroskeun ajengan dibawana eta Kangjeng Rasul ku para malaikat digotong, ditanu atau dituyun. Tak ulah eta mah. Teu kudu nyaho ka dinya mah. Nu penting ngabenerkeun Isra Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Anapun teu paham eta, teu samios-mios, teu jadi gagal iman, teu matak ngahambat kana makjurna ibadah teu. Sabab eta mah urusan ahli mukasafah. Umat Rasul nu terang, nu dibuka hijab ke alam misal, bakal terang dikumakeun Rasul di canakna ka Masjidil Haram. Ngan sim kuring teu dibere ningali ku Allah, maka mun aya nu nanyakeun dituntun atau digotong, wallahu a'lam. Pang benerna nu teu terang ngajawab wallahu a'lam. Tos di Masjidil Haram dibelek dadana, dikumah ku cai jam-jam, dibersihan manahna. Kade ulah salah ngamaknaan. Dianggap rohani atanapi manah Rasul kotor. Moal ge jadi Rasul hate kotor mah leres. Anu sok kotor mah urang bener. Hate osok kotor, osok ka jalma janji nyangka teu bener. Bener aya osok. Poe ta jalma ku kulintingan di mau ingrek maling domba ya. Bener osok aya kitu. Hate kotor, dur lohor, salat nama, tapi maksa mata ceurik keur salat teh. Lain balas kaharti babacaan, balas mung salat. Osok teh kitu. Salat bari mung osok eta hate kotor. Dur lohor mun hayang mah teu kotor hate teh. Osok dur lohor hayang salat. Muga-muga amin. Nu matak sing sering ka pangaosan. Pangaosan teh artina pangaos harga. Pengajian Pak, bade ka mana Pak? Bade ka pengajian. Harga itu teh. Naon maknana Kang? Mun jalmi ikhlas calik dina pangaosan, guruna guru mursyid mulih nyanak ilmu manfaat geus nepi ka imah. Jadi jalma nu boga harga di hadapan Allah. Amin. Mun hayang gaduh harga di hadapan Allah, angkat ka pangaos, niatna singeh ngan guruna kudu mursyid. Lain payah guru ki musadek puasa 40 poena gawir balik ka ku Nabi di guruan atuh ka bawah sasarna.
guru mursid nu ajaranana sesuai jeung ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon maknana Rasul dibersihan manahna? Dikumah ku cai jam-jam. Ari cai jam-jam bangsa hisi pada mana bangsa Manawi. Bangsa hisi di Mekah cai jam-jam sok dileueuh. Ari kotor hate bangsa hisi bangsa Manawi. Bangsa Manawi bisa dikumah ku cai hisi. Akang loba ria jeung ujub kaluarkeun hate kumah ku cai sumur. Bisa teu? Ya kudu ditakwil maknana. Tapi di nakwil makna Al-Qur'an kudu sesuai jeung ilmu-ilmu para mujtahid mutlak atau murid-muridna para mujtahid mutlak. Ulah gagabah nakwil ngartian sakadaekna ulah kan berguru ka ulama. Ya Kang, lamun orang ngamanan Al-Qur'an jeung al-hadis teu digurukeun ka ulama mujtahid mutlak atawa ka santrina ulama mujtahid mutlak, insyaallah jara di Mu'tazilah jeung Falasifah. Tegas we ngaji ayeuna malah. Maka kudu belajar ka ulama kan. Sanggeus dibelek dadana, dikumah, ku cai jam-jam manahna dibersihan. Sanggeus kitu naon deui persiapan? Para malaikat nyandak buruk di surga. Seueur buruk di surga. Kanggo tutunggangan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi eta ge tong nanyakeun ari Jibril mulu tumpak henteu tah kitu. Teu kudu nanyakeun eta ge pokona mah Kangjeng Rasul teh jeung malaikat ari Jibril urang mana cisok? Urang malah lain urang alam boro-boro beda alam, saalam we, beda tempat bareng mah. Bapak di Jakarta, urang di Tasikmalaya, osok barengan. Tara, papangi tara. Bener kan? Iya Jibril di malakut, Muhammad urang dunya, mun Rasulullah teu ka alam malakut, moal bareng jeung Jibril. Paham teu? Nu matak Isra lain di alam dunya, di alam misal cek ahli hakikat. Ahli ini kisah. Di alam misal kan? Lamun di alam dunia alam ajrom ajsam. Rasul kudu aya jirimna mun di dunia maka. Sasalaman aya sahabat sasalaman jeung Rasul karasa. Istrina ngahiji jeung Rasul karaos nya boga budak ari teu karasa mah. Bener kan? Ada ya. Rasulullah ka alam misal. Jibril urang malakut bareng ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Naon maknana eta? Engke insyaallah urang diguar ilmu nu meunang nyandak tina hikmah sekitar Isra sinar Mi'raj. Ngaguarna tong seueur teuing da diguar kabeh mah nepi ka subuh moal tamat. Urang 5 we atuh ngaguar teh nya. Apa 5 ge insyaallah baralik hebat. Nu tadina sok nyarekan pamajikan insyaallah eureun. Osok nyarekan pamajikan tara. Osok keheul ke pamajikan osok. Eureun keheulna ge. Geus moal ilmu nafem. Osok hayang ngaganti pamajikan ari nyarekan. Ganti ku aing jenis. Moal ge mah. Naon sabna? Boga ilmu nafe bisa nakwilna. Anu lalieur mah di dunia mana teu bisa nakwil. Nah, pamajikan teh memeh kawin malunguh timpu. Sopan ngobrol lagi tungkul hareupeun urang. Nah, ari geus kawin nyarekan we ka aing. Balik di pasar nyarekan, ti masjid ge nyarekan data di mi HP tong lila teuing salat teh. Ari ngor salat maghrib, imamna budak ngora katalar Quran. Rakaat kahiji tabarok. Kadua Yasin. Salaki bingung cek pamajikan tong lila teuing. Ari dituluykeun aing pasti dicarekan. Teu dituluykeun era ku babaturan, bu sing mikir. Lamun salat bingung, menang rahmat, menang laknat kira-kira kan. Jadi cenghar moal kana ibadah, jadi pinter otakna moal. Jadi pinter hatena moal. Gara-gara ibu teh mantak lamun salaki rek ka masjid,
ulah di pangbaluhan tong lila teuing. Sok aya linu gitu. Tong lila teuing aing rek kagoreng ranginang. Atawa urang ka bojo osok kitu. Ka mana neng? Salat. Tong lila teuing aing rek ka Bandung ieu teh. Mangkaning niang duit ieu teh, bisi kaburu tutup tokona. Osok kitu. Oh, salat teu bisa digancangkeun atuh teu pati bener salat teh. Arek menang manfaat kumaha tina salat. Kuduna maka ngeucing geura salat sing salse tong urus-urus. Pangpeuringan masantren teu lila bari. Atuh ari terus-urus teuing mah piraku salah-salah teuing. Bener kan? Engke salat istighfaran dosa. Salat tadi keur salat osok inget ka sawa asa teu dosa eta teh bannya. Padahal mah diteuleumman dina tasawuf mah dosa eta teh. Salat poho kalau dosa hate eta teh kan. Makanya urang osok salat teu inget ka Allah bener. Ari kamari salat tungkul ulah tangah cenah cek ajengan. Ari dina tangah di dinya aya catatan Al-Qur'an. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Alifna dengdek di pikiran bulan. Salat poho bener osok. Tungkul salat. Merek sarung ka ciri. Atlas, Wadimor bener. Harupun BHS gugudeg. Mahal BHS mah. Kira-kira aing teu boga duit. Wadimor Allahu Akbar. Keur mikiran Wadimor ruku. Kerukuna Wadimor kene atau liwat kana Atlas bener. Keder salatnya. Nah gitu kan. Ya salat ulah panjang teuing kan. Tah nyanak burok. Ya burok digamarkeun awakna jiga kuda. Ari huluna jiga awewe. Ya saha musannifna ye? Nu tanggung jawab. Kagak digamarkeun. Burok teh lain ngaranna burok. Peda lompatna cepat barkun kilat. Matak disebut burok. Naon kakak burok? Ya, di mana jalma lempang tangtu mawa kahayang. Boh kahayang batur, boh kahayang urang. Aing teh hayang ka sawah teh ngan mitohan nita. Sieun kabur pamajikan. Lempang dina hayang mitohan. Ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Rasul aya hoyong. Naon nafsu mutmainnah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Nafsu teh meme mutmainnah ammaroh lawamah mulhamah kakara mutmainnah. Nafsu ammaroh nafsu kafirin, lawamah nafsu munafikin, mulhamah nafsu mukmin jahil, mukmin awamul mukminin. Mulhamah mah geus bener ngancan betah dina bener. Gitu kan? Ari ammaroh jeung lawamah mah hayang salat. Aya nu hayangna keras. Mana ulah pipilun kali kitu geus kolot di mana kolot aing ora keneh. Sok aya kitu. Peras nu ngahalangan didupak, nu mapatahan teu didenge. Nafsu kafirin membabi buta eta nafsu ammar. Pokokna mah aing milu welah kumaha engke we resikona pamajikan kabur tinggal neangan deui bener. Ditangkap maneh ku polisi dipuing ngora keneh aing tah eta nafsu amarah. Deukeut kana jadi kafir nafsu lawamah munafikin. Kawasieuna dina huud ngelun. Tah eta mah teu pati wanian. Rek milu aing teh doraka. Ari teu milu ngora keneh tinggalin zaman itu. Regog milu ulah. Eta lawamah. Mulhamah mah geus dina bener. Teu leumpang kana salat teu cicingna bener. Duror salat ngancan betah. Tak lamun aya imam maca surat panjang teuing sok keheul eta nafsu ulhamah. Lamun nafsu mutmainnah mah betah tentrem nafsu mutmainnah. Nu matak ieu kan dina dardi tingali disipatan ku ulama. Ya burok ieu mah beda teu kawas kuda urang. Ya burok ieu mah kumaha eta lamun naik mudun awakna anger rata. Suku hareup namanya manjangan. Mun nanya suku hareup monokan suku tukang manjangan.
Aya kuda nu 150 juta kitu di dieu ayeuna di dunia aya. Tah ayanya kan. Cisok di mana gegabah dianggap pos tutumpakan kuda. Nafsu mut nu mangina mateng terang imam rek panjang rek bono pamoyok jeung pamuji akur karasana ku hate. Lamun dipuji atau dipoyok heuheul eta lain nafsu mutmainnah. Ya Kang mun ibadah nu aya di urang nafsuna mutmainnah disaur ku Allah. Kumaha saur Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli jannati. Gara arasuh ka surga kami, gara barali ka kami. Nu matak nu ibadah make nafsu mutmainnah, ibadahna wara rusul ka Allah. Bari arasuh kana surga mahorib jeung surga ma'rifna Allah. Amin. Ngaos wae Kang. Jalanna ka mana? Eueuh deui jalan iwal tingaos. Moal make rumus. Abdi mah Kang usaha pajejet ieu teh. Bere hiji brogi. Sawab aya wajma samlil mungdafir. Pake jimat usaha. Ngaos wae Kang. Ngaos mah boro-boro jalan neangan duit ka surga digampangkeun. Bener, saur Rasul sajal manu keur lempang menuju ilmu, bari hatena ikhlas tiap lengkah mupus dosa. Di Bandung jauh ka dieu sabar lengkah, 1000 lengkah, 1000 kali dipupus dosa ku Allah. Nu mawi nu arangkat ka pangosan mah untung, alhamdulillah. Mun arek ngitung nominal akang rek tik-tikan ka Allah ya. Rugi aing mah ngaji mah. Sawab aing mah usum marema tanggal 21, 22, 8 Ramadan mah komonya. Teu hayang 30 ka hayang mah 10 poe teh 28 we terus. Ya kan. Mun naik utang hitung sok dihitung. Saur Kanjeng Rasul, julusu kasaatan fi majlisil ilmi la tamussu qalaman wala taktubu harfan khairun min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah. Calik di pangaosan sak jam teu nyepeng pulpen teu nyerat huruf-huruf acan ngupingkeun hungkul ganjaranana lamun akang ikhlas nepi ka ikhlas arifin maka ku Allah diburuhan ku buruh anu leuwih gede daripada harga 1000 kuda dipake perang sabilillah. 1000 kuda sabaraha sih? Kuda aya 10 juta. Sapi ge pegang bari leutik 10 juta mah. Kuda mah 100 juta, leres kan? 50 juta lagi deh teuing 10 we. Lamun 10 juta ya kan sahiji kali 1000 sabaraha? Aya nu nyala kalkulator itu 10 mil calik na pangaosan dianggap boga ganjaran 10 miliar sedekah. Leuwih malah kungsi akan usaha batina sak jam 10 miliar kungsi tanyakan konglomerat Indonesia aya nu sak jam menang 10 miliar komo bulan Rajab ayeuna padewan 70 bulan Rajab Sya'ban 700 ditikelna lamun ayeuna 10 juta kali 70 seberapa 700 mil usaha naon menang 700 miliar saja akan calik na pangaosan asal ikhlas mun mabrur makjur eta ngaos urang uwi boga ganjaran cencerengan di hadapan Allah 700 miliar alhamdulillah. Matak orang kaya mah jalma anu berniaga dengan Allah. Berniaga dengan Allah tidak akan merugi. Neangan untung ka jalma masuk mepengkeng, bener kan? Langkan uberehan da sifat jalma mah aslina koret gitu kan. Dina Al-Qur'an dijelaskan wa idza massahul khairu manu'a mun untung sokore aya kapikiran di Tasikmalaya nu pakir buburu macul sabaraha Kang sapoe 100.000 teh dibere dahar di abri mah 150 dibere dahar sok aya nu kitu paling ge lain di uing 80.000 teh dibere dahar arek sok ari teu daek jig di cenah Bali bener Kang tukang asong di jalan harta dengan sakikituna nawar keneh wae
Sabaraha Kang? 10.000, 15.000 ku yang dibeli. Mere 5.000. Sok kitu tara orang kayaknya. Berniaga dengan Allah tidak akan merugi. Tapi calik dina pangaosan sak jam 700 miliar sarojeng sedekah. Ya Kang di dunia loba jalma nu nyeun masjid beda ratusan miliar. Tasikmalaya nyeun masjid 100 miliar pisarangan. Bandung 100 miliar, Jakarta 100 miliar. Jadi sabaraha? 300 miliar. Eleh ganjaran ku ngaji cinukul sak jam. Leres kan? Berniaga dengan Allah tidak akan merugi. Leres kan? Tak abdi sok doakeun. Ya Kang dina unggal pangaosaan komo ayeuna bulan Rajab. Muga-muga nu fakir sing jadi beunghar. Amin. Moal keheul didoakeun beunghar ku abdi moal. Atonya didoakeun beunghar. Tadi ge boga minantu beunghar mah cikih maca salam. Bener kan? Gitu. Nu fakir sing jadi beunghar, amin. Nu seuseut urusan sing jadi lancar. Usaha pajejeut sing jadi normal. Anu fakir sing jadi beunghar, lemah iman sing jadi kuat. Nu ngedul ibadah sing jadi daekan. Nu segut doraka sing ngonoran, amin. Nu rumah tangga wawag sing beuki wawag. Nu geus reyon sing wawag deui, nu geus parulung ge sing baralik deui. Amin. Nah, aja nyu doa eta. Mumpung Rajab. Rajab teh disebut Syahrul Asob ceuk urang mah. Sopun teh naon ngocor ya di bulan Rajab mah ngalolocor sagala-galana oge. Sakur nu aralus kokocorana seueur di bulan Rajab. Maka sok nu urang gaduh maksad muga-muga ngadoa di bulan Rajab kumona pangaosan dikabulkeun ku Allah taala. Amin kan? Suhunkeun ka Allah. Tak gitu. Jadi nafsu mutmainnah Rasulullah sallallahu alaihi urang ge berusaha malamun keur salat aya nafsu amarah, nafsu lawamah, mulamah dangdanan ku urang. Kumaha dangdan perangan nafsu didik nafsu matak aya mujahadah jeung riado. Ayeuna naroskeun kumaha guru sangka nepi ka ibadatul waslah ibadah usul. Ka mana jalanna? Mujahadah jeung riado. Tapi bari kudu ngaji. Sabab mujahadah jeung riado tara ngaji, insyaallah salah mujahadahna. An-nasu bila ilmin halaka. Manusia teu make ilmu hirupna ruksak. Nu salat ruksak salatna gara-gara teu make ilmu. Nu nyieun kursi teu make ilmu ge insyaallah suku kursi panjang saware. Nu tani teu make ilmu salah ngurus tanina buahna alus moal kan. Melak pare salah ngurus nu lintuh lain pare jukut. Di mana jukut lintuh pare pegang nu buncir nu boga sawah tawa muni. Tak eta. Maka hirup kudu make sagala ge itu wah hebat ya Kang. Untung teh cok Akang lamun nek hitung-hitungan Akang profesor ini ke Amerika mawa modal 80 triliun 100 tahun di Amerika usaha lamun balik di Amerika kepikiran meuli Indonesia mah kepikiran teh kan Jawa Barat ge can buku kabeuli bener kan ya Kang hitung-hitunganana nu ngawuru aya ngabejakeun ganjaran nu ngawuru nu ngaos geus Kang nya akur itu jeung nu ngesang Kang aya Kang ayeuna ngaos Akang tos ngesang saja anu sasauran mah geus ngesang nya nu teu ngesang akur jeung nu ngesang buruanan kumaha buruhan ngawuru Kang ya la ayyuhdiyallahu bika rajulan wahidan khairun minad dunya wa ma fiha saur Kangjeng Rasul Muad mun anjeun jadi sabab nepi hidayah ka hiji jalma diurukan ku anjeun eta jalma jadi apal salat nu bener jadi apal ibadah anu makbulah apal ibadah anu mabrurah apal ibadah nu makjurah nu asal salah jadi bener iman lemah jadi kuat mun anjeun jadi sabab tepina kaalusan ka eta jalma jadi ibadah usul gara-gara diurukan ku anjeun hiji santri ganjaranana sapi nu dunya jeung eusina leuwih alusna. Untung teh kan? Lamun 2000 nu hadir kiai ngaji 10.000 kalian dunya jeung eusina ganjaran kiai.
Mataknya sangge teu penasaran. Sabab 10.000 kalian dun. Untung teu kan? Untung mata kiai mah tara usaha cicing wae ngawuru ke ngaratere. Bener, usaha mah ngamodal 3 miliar ge. Sabulan can buku menang sabaraha. Eleh kudu ngaji ge bener kan? Komo ngawuru tak kitu. Maka hirup kudu make batur mah ibadah 2, salat 2 rakaat tapi makom muqarrabin dibere surga. Ari urang ngadugdug sapeuting 1000 tahun tarang ka hidung. Ka surga henteu sugan teh ieu tarang hidung teh diusap bidadari, diciriat disalakieun kuring. Si horeng teh kalentap sieun neraka. Salat teh eureun datang ka akhirat asup ka surga gara-gara ibadah teh make ilmu teh seueur Kang, ilmu abidin, ilmu muridin, ilmu salikin, ilmu wasilin, ilmu arifin, ilmu muqarrabin. Ilmu nu mana Kang salat tadi subuh nu dipake? Tong dijawab apa kiceuk lagi abdi kita. Tah gitu Kang. Geus ulah panjang teuing lah. Naon atuh maknana bieu? Didatangkeun buruk. Eta naon? Kahayang nu nafsu teh Kang ari mutmainnah mah alus. Nu kudu diperangan teh dididik. Amaro lawama mul. Ari mutmainnah mah ka ditu rodiah mardiah kamilah eta mah hebat. Lain nafsu disebutna eta mah. Naon aklu geus disalin nafsu jadi akal nu balik ka Allah. Jadi aya anu hayang teh akal, anu hayang teh mun akang hayang salat mikir heula, hayang teh ti nafsu atau ti akal. Namun hayang tujuanna kalian Allah eta lain tina akal tapi tina nafsu. Tapi lamun urang condong kana migawe amal alus bari hate ikhlas insyaallah tina nafsu mutmain. Tah kitu kan. Kumaha tuh persiapan Isra tadi cara ku urang. Lamun urang ngaharepkeun nepi ka ibadatul waslah sangkan menang ridho Allah, persiapanana rek ibadah ulah paya salat. Persiapanana naon? Salira bersihkeun tina haram jeung subhat. Hate bersihkeun tina naon surah akwat. Gitu kan. Hese cenah eta mah urang sederhanakeun bahasana. Salira bersihkeun tina perkara anu riba, hate bersihkeun tina niat anu salah. Sederhana bahasana eta. Naon? Niat ikhlas. Niat ikhlas teh niat besar. Cek ahli tasawuf banyak amal yang besar dikecilkan oleh niat. Saeutik ganjaranna gara-gara niatna salah ka makhluk teu ikhlas karena Allah. Tapi aya nu leutik amalna tapi ikhlas gede buruhanana. Matak aya nu mere nginum anjing dihampura dosana asup ka surgana Allah. Ajengan ngawuruk 20 tahun harupan santri 2000 teu jadi sabab asup ka surga. Naon sababna? Ngawurukna kiai teu ikhlas. Sok aya ngalaga ke ngawuruk asa hebat aing botan santri. Sok aya kitu. Ulah dijawab eta gengkewe di bumi. Datang ka bumi osok aya ngawuruk teu ikhlas. Cing emut ka. Tapi kunaon ari nulungan ucing asup ka surga? Karena kitu ngajawabna. Aing teu kaharti menyan nulungan ucing ka surga ari ngawuruk santri 2000 teu ka surga. Hate nu salah. Ngawuruk teu ikhlas, nulungan ucing amal leutik ka surga karena ikhlas keun hati. Matak jalma tukang ibadah tapi teu ikhlas rugi kan. Tak gitu. Naon anu kaduana? Berangkat Kangjeng Rasul ti masjid ka masjid. Anu lain ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa nu harita mah teu disebutkeun Isra. Eta we nu kasohor mah padahal kabeh berangkatkeun ku Allah. Subhanalladzi asra teh lain harita eta hungkul. Ka ditu mah ku Muhammad deui sorangan. Henteu kan. Tiap berangkat ge Rasul diberangkatkeun ku Allah. Urang ge hirup dihirupkeun ku Allah, gerak digerakkeun ku Allah, bisa dibisakeun ku nyaho dinyahokeun ku bahwa nu urang kabeh nu Allah. Nu aralus timbul tina sifat jamal Allah, anu teu sae timbul tina sifat jalal Allah.
Kunaon ti masjid ka masjid Kang? Ari masjid teh tempat anu mul hiji maknana masjid pangmulyana tempat satangkarak ning jagat sakutu langit masjid. Kajian imah di taretes inten itikaf di imah jadi teu masjid tiang ceplok ku gomong tapi geus ditunjuk wakafkeun masjid itikaf sah di dinya. Malah lamun masjidna rubuh kari ukur runtah jeung tanah itikaf di dinya jadi keneh wae pangmulyana tempat hiji kaduana ti masjid ka masjid teh mulia artina urang lamun rek pindah amal kudu tina amal soleh kana amal isuk-isuk sedekah kami toha lohor maca Quran burit naon deui tadarus Al-Quran sajabat tadarus dikir sajabat dikir ngawuruh gonta ganti we tina amal soleh kana amal soleh mulai mah isuk-isuk tas subuh maca Quran lohor maling doma atuh eta mah mun isra mah teu ti masjid ka masjid jika ti masjid ka terminal eta mah lain isra bener nya nakik mana urang mah eta kan kunaon Rasul jeung Jibril inget Jibril tukang nurukeun wahyu ya urang pindah tina amal soleh kana amal soleh ngan kade kudu make Jibril teh ilmu keur urang mah ulah kudu mikiran Rasul jeung Jibril aing ibadah kudu make terutami ilmu kenal ka supaya ulah salah niat tak gitu kan. Isra jeung Mi'rajna naon maknana? Teu Isra hungkul ya Kang nu disebut di nul haq teh perkumpulan syariat jeung hakikat. Salat bener ceuk fikih hitung-hitung Isra pate kadan bener waktu salat eta tak kitu atuh Kang. Akidah eta minang ka Mi'rajna ibadah eta Isrona matak ibadah kudu bener akidah salat mah salat 4 rakaat tinu syarat rukun jauh tina pabatalan tapi akidah Mu'tazilah Falasifa Murji'ah jadi ahli-ahli bid'ah rungkad salat urang teh bangunan hebat ngan teu make pondasi rubuh mah akidah pondasi ibadah eta bangunan sing alus ibadahna ngan akidahna sing beres supaya kuat pondasina kuat bangunanana jadi we bangunan anu kuat tak ibadah kuat we lantaran akidah jeung ibadahna bagus tak gitu kan urang digancangkeun tabdi geus tuluh ya Kang dina surah Isra tapi ari nu teu ngaji alfiah tong milu mikir cek ahli alat ya cek ahli lugah Kang eta ayat Isra teh terjadi iltifat dina ayat Isra minal ghaibah ila takalum minat takalum ilal ghaibah tina ghaib kana takalum mangga tingali asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna lamun teh iltifat ulah alladzi barakna alladzi baraka haulahu li yuriyahu ulah li nuriyahu min ayatihi ulah min ayatina tapi kumaha li nuriyahu min ayatina ghaibah kana takalum tas min ayatina kadituna innahu huwas samiul munta iltifat kudu innana ulah innahu ari ya innahu iltifat minat takalum ilal ghaibah naon maknana eta kan dina ibadah ka Allah abdi Allah teh kabagi dua kahiji aya nu keur tarogi kadua aya nu keur tadali pundah pinana ali ibadah hatena ngan ukur dina dua parku jeung jam'u jeung parku lamun pindah tina parku kana jam'u maka liwat tarogi
Lamun hayang pindah tina jam'u kana farku liwatadali ngaranna. Matak aya taroki jeung tadali. Rek arti rek henteu lah. Ari geus diterangkeun. Cek abdi ge tong milu mikir ari itu. Ya. Matak jol pertanyaan. Rasul Mi'raj papanggih jeung Allah. Ari keur Isra Rasul can papanggih jeung Allah. Bisa. Atuh can nepi ka Allah kudu naik heula ka papanggih jeung Allah. Rasul selalu di hadrat Allah. Mana Rasul kan? Manya maju sekapeung. Ya kan? Waktu Isra makom Rasul ahadiyatul jam'i wal farqi. Eta waktu Isra. Jadi di hadrat Allah. Sebenarnya mah teu kudu naik di hadrat Allah ka. Geuning aya naik atuh padahal geus di hadrat Allah. Mun di umat Rasul tadani. Nu geus di Allah naik deui. Sabab hadrat Allah teh kan ceuk urang mah aya tingkatna tapi sebenarnya mah tingkatan da surah qadim kabeh. Ari dina nu qadim mah uhuna kusu kan. Eueuh tahapan-tahapan di nu qadim mah ngan urang manggihna tahapan-tahapan. Mimiti manggih afal. Tajali afal, kadua tajali sifat, katilu tajali dah. Padahal mah tajali anu ditajalian ku urang teh qadim kabeh oge. Eueuh heula jeung paneuri ngan urang manggihna aya heula aya nu pan. Allah kasaksi di masjid lain Allah urang masjid ngan urang keur cicing di masjid tajali ka Allah. Di mana ge di jalan bisa tajali di sawah ge bisa bener. Dari Allah malin urang masjid. Namun Allah nunggal sahiji tapi urang masjid di luar masjid Allah atuh mun kitu. Cowok akang emu. Jadi ya Kang jalan Kangjeng Rasul mah ahadiyatul jam'i wal farqi eta keur Isra engke Mi'raj tadani mun di umat Rasul mah tapi urang mah kade ulah tas tadani aing tas Mi'raj ulah ke Rasul eta mah. Padahal sebenarnya tadani teh Mi'raj tinggal di dina tafsir dina kitab Ta'rifat ngaran tadani naon Mi'rajul muqarrabin Mi'raj tadani. Matak artikeun Quran jeung hadis ulah gagapah. Kudu make ilmu ulama, baca kitab-kitab para ulama. Engkena bisa salah ngartianana lamun teu belajar ka ulama. Aya kitab-kitabna ka. Geurang ke akang tos di dieu maleser kitab Ta'rifat, baca aya di dinya. Naon ari ngaran ahadiyatul jam'i? Naon ari ngaran ahadiyatul jam'i wal farqi? Aya. Jadi Kangjeng Rasul manahna hiji keur ahadiyatul jam'i wal farqi, kadua keur ahadiyatul jam'il jam'i, bulak-balik antara eta. Ahadiyatul jam'i wal farqi pindah kana jam'ul jam'i liwat mana? Liwat tadani. Lamun tina jam'ul jam'i turun deui balik deui ka makhluk, liwat mana? Liwat tadali. Matak tadani jeung tadali eta perjalanan pindah makomna abdi-abdi Allah tina farku kana jam'u, tina jam'u kana farku insyaallah lieur akan sih. Sabab nyaritakeun anu can kaalaman hesepannya. Anu tos di Mekah nyaritakeun aing tos di Jabal Sur. Ari urang bojot Jabal Sur teh juga gunung sakti kitu. Bener. Lamun jalma can pernah sok ngahayal. Tapi lamun geus diajaran maka ditu iya Jabal Nur, iya Jabal Sur hafal. Geuning jauh tina dibayangkeun ku urang, pan kitu nya. Tah kitu kan. Matak aya waham jeung hoyali pidinya. Jadi farku jeung jam'u. Kangjeng Rasul geus di hadrat Allah waktu Isra. Di hadrat Allah ngan makom farku wal jam'u. Jadi teu jauh ti Allah da aya warjamuan mah. Sanajan inget ka makhluk teu kana tajalli ka Allah. Inget ka makhluk teu ngahalangan tajalli ka Allah, tajalli ka Allah teu mata jadi halang inget ka makhluk. Eta guru mursyid tu sampurna dina kamursidanana disebutna makom akmalia, makom tamkin, makom tamakun, muqarrabin. Seueur persamaan bahasana ka. Matak akang kudu meuli kitab Ta'rifat, tuluy dibaca supaya kenal karena bahasa-bahasa populer orang yang sudah populer di hadapan Allah. Nah, gitu. Mata kang aya
jalma anu populer dunia akhirat anu populer akhirat wungkul tak gitu kan ya nu aya nu populer dunia aya nu jadi gemel dunia akhirat aya urang ulah hasupkeun eta di dunia sangsara di akhirat aya nu di dunia sangsara duitnya beak pake sedekah ibadah ngaduk-duk teu ngitung dahar bogang awakna balas ibadah urang kungsi bogang awak balas ibadah tu buka duit ribu ayo euy tahun baruan eueuh tu buka duit naon beak pake mere mitoha kamari osong tahar ayo cenah euy urang ulin tahun baruan aya nama teu kaburu naon sibuk euy sibuk naon sibuk memperbaiki diri sabab urang boga harapan hari esok mau lebih baik leres lamun hari esok mau lebih baik rumusna cuma satu sibukkan diri dengan perbaikan dan kebaikan rumus-rumus ahli Allah ulah kuas rumus kapitalis hayang loba duit pikiran usaha lain ahli Allah mah jangan kau risaukan harta yang belum kau miliki kalau mau merisaukan nikmat yang tidak kau syukuri laras kan teu ditambahan deui nikmat ku Allah gara-gara teu pinter syukur lamun hayang beuki beunghar kudu pinter di mana gaduh nikmat gunakeun kanu langkung man ulah mikiran aing hayang naon ulah pan urang mah mikiran hayang naon aing riba matak syukur nikmat teh tatali nikmat idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat nikmat lamun disyukuran anger tapi lamun dikupuran mabur nikmat ti urang tak dina Al-Qur'an lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lamun anjeun syukur kana nikmat ceuk Allah moal diganggu gugat eta nikmat nu mawi jalma nu sok ngagunakeun hartana di jalan Allah ngagunakeun nikmatna di jalan Allah dinu leuwih manfaat khususiatna paling saeutik dua hiji taqwiyatul maujud mun beunghar dibeungharkeun ku Allah tetep kabeungharan moal aya nu bisa ngaruksak nepi ka akhirat beunghar ulah sangsara pakokolot keur pemuda beunghar geus kolot sangsara sing kabawa nepi ka akhirat beunghar teh hayang kuat kekayaan nu geus aya di urang hayang kuat kabeungharan aya di urang nepi ka bawa ka akhirat sing pinter ngagunakeun nana leres kan nepi ka akhirat tepi nu kadua ijadul mafqud nu can aya ku Allah didatangkeun akang boga sepeda motor can aya ku Allah lantaran sepeda sok digunakeun kanu manfaat dibere motor paham kan mata lamun hayang beuki beunghar syukur nih hayang kuat beunghar syukur nih duit mah tapi bisa eueuh kan geuning ieu ajengan duit dibikeunaan eueuh duit nu eueuh energina nu aya energi teh naon harta akang 100 juta disadakokeun 50 juta energi nu 50 juta akang ka Mekah milu duit mah geus eueuh tapi ku Allah ditetepkeun energina anu 50 juta deui mah ku akang dipake dahar ari geus dahar teh sare ari geus sare lapar deui dahar deui jadi daharna modal sare ngan harga sare bener nu tadi mah energina hebat matak aya energi sepuh turun ka budak sepuhna berehan indung bapana berehan budakna gampang usahana naon sababna energi amal soleh nu jadi guruna matak urang jadi kolot sing pinter nasurupkeun harta di jalan Allah supados palarbuta urang sanajan teu boga harta lancar urusan hasil pamaksudan leres aya nu loba harta mah hartana tapi hirup bingung meuli motor rek ngaji teu nepi nyuk suruk tikungan ka puskesmas nepina da teu ditulungan ku Allah leres tapi aya teu boga motor saumur hirup unggal ngaji nepi da aya tatangga nu soleh nyamper we terus tekung si meuli motor teu majegan tapi tumpak milu jeung nu bogana bener ceuk Allah sia mah dijamin ku aing pokona teu juga teu boga motor ge nepi we sia pakemajian nu penting mah nepi na lih atuh tumpak motorna nepina kan tumpak motor weuteuh modal 500 ribu tapi teu nepi mending modal 5.000 tapi bener sok akang gitu 500 motor weuteuh tumpakan di jalan babaturan megat ka mana sia rek ngaji duit sabaraha 500.000 mending nguseup jeung aing sia cenah
Mengkol ka sisi kolam ngusap 500.000 modal ngusap. Mutar wete tulus pakai ngaji jadi kadang ngusap mengkol. Menang jair 2. Balik eta modal motor wete jeung 500.000 2 jair. Bari hangit jair teh. Tapi ya Kang, zaman 5.000 aing eueuh mobil marek lempang da suku ge kuat lah 2 kilo mah tuh. Paheula ge kuat aing lempang. Bener Kang. Lempang. Di jalan papangi jeung babaturan. Kang ke mana? Arek ngaos. Oh milu ingge rek ngaji tumpah. Modal 5.000 can coceng ge. Bener. Tumpah. Nepi ka pangajian. Cinukul sak jam 10 miliar dibayar ku Allah. Modal 5.000 can coceng. Tuluy balik dibonceng deui. Kang, milu deui jeung abdi rek turun. Ingat anu boga motor, ku Allah eta teh, hatana bisa jadi nyaah teh. Aing asa nempona kiceupna watir ieu teh. Boga duit 100.000. Turun Kang nuhunnya, tah duit 100.000 keur jajan. 5.000 teu beak. Kalah menang duit 100.000. Ngaji menang ganjaran 10 mil. Untung mana jeung 500.000 tadi menang jair 2. Balik ka ieu mah dicarekan ku pamajikan. Hayo we ngusup tah ngaji. Lila-lila malain ngusup. Ripuh Kang, bener. Rugi mana? Mata kehirup kudu make ilmu cing cerdas. Untung nu fakir ge bisa untung. Tak abdi ngamana anu beunghar teh nu sok kersa ngaos. Mun nu pinter kersa ngawuruk bari ikhlas, mun nu bodoh kersa ngaos bari eta nu baleunghar dunya akhirat. Di dunia kajen teuing teu aya Kang energina nu penting. 10 perak disodakohkeun 5. Anu 5 mah ku urang di dahar isuk jadi naon? Tapi anu 5 ieu nu geus disodakohkeun energina anger mimilu ka urang. Maot ka kubur milu. Sawah mun teu dijual ka kubur miluan. Dibikeun ka ahli waris ku pamajikan dipake kawin deui. Bener. Ku budak dipake ulin ka Perancis judi. Mending ku aing teu bareto disodakohkeun. Loba nu hanyakalan Kang lu beunghar geus ka kubur. Mun ngaji mah ka kiai bareto malah nyakal atuh. Bener Kang? Perewe budak mah saukuran butuh, sakola saukuran sekolah, saukuran butuh, ulah disenangkeun ku kolot. Mikir sorangan yang rezeki sorangan. Ieu mah urang belaan ngap rek udud gitu. Da budak bisi teu ka ongkosan rek ulin ka Perancis. Rugi. Di dunia ribu, di akhirat sabah lala teu dunia teu coba ku urang sodakohkeun ke pesantren. Energina kabagean. Bener. Budak teu kabagean hartana mah dibikeun ka masjid, ka pesantren, tapi energina bakal datang. Berkah tina sedekah bapana, anakna usaha jadi gampang, hatena jadi soleh. Leres Kang. Matak Ahmad bin Mukhtar urang hadro maut, hartana disodakohkeun kabeh karena kepentingan agama, sabab budak jeung pamajikan geus cukup dianggap bekal sakitu mah. Ku aing sodakohkeun, uing yakin tina kaalusan uing. Sabab ikhlas ka Allah, maneh anak hirup di mana-mana. Lamun dagang sia moal pernah rugi. Jalma resepeun nu meuli. Lamun teu boga duit, loba nu mere. Tah kitu energina Kang. Duitna eueuh energina daripada aya duit energi eueuh. Seperti nu tadi saya aya 500.000 teh keur modal ngaji lain. Lantaran tumbak motor teu atau teuing tekor na tikungan ka puskesmas. Dibayarkeun ka dokter teu mahi nganyuk deui itu 500.000 teu mahi rek ngaji teu nepi sabab teu ditulungan ku Allah. Urang yang ka surga ku harta nu sakieu, amal nu ka sakieu, gampang tinggal minta tulung ka Allah. Ku Allah ditulungan, saha nu bisa nyilakakeun jalma nu ditulungan ku Allah. Sing yakin Kang. Berbuat baiklah kamu kepada siapapun, niscaya kebaikan akan datang kepadamu dari arah manapun. Lamun geus jadi kekasih Allah, nikmat hirup mah tidak pernah mencari duit, tapi selalu punya duit. Ieu mah tukang neangan duit pas meuli mobil eueuh duit anu maling. Riwayatnya Kang, tidak pernah mencari tapi kalau butuh selalu ada. Tidak pernah meminta-minta tapi orang kerap memberi. Tidak pernah membeli makanan enak tapi makan selalu enak.
Aya nu meuli makanan enak, duitna loba pas di dahar utah, sabab 5 tahun can cager. Ripun teh Kang. Ripu hirup, nu penting lancar urusan hasil paman. Tah kitu. Raja dunia akhirat teh Pak, mana nu lancar urusan dunia, lancar urusan akhirat. Tah kitu. Eta maksudna raja teh. Bahwa dia lebih senang lancar urusan hasil paman. Muga-muga liwat Rajabanu ayeuna urang sadayana dilancarkan urusan, dihasilkan pamaksanan urang sadayana, termasuk pepadewan hadir ayeuna di dieu. Amin. Mahor tacat. Sabar menit deui. 10 menit deui nya. Urang pulgar we jeung abdi makan ke lohor ngacung we. Geus gitu. Lah dipaksa-paksakeun. Ada hari geus rek lohor mah akang sanempuan wae jam abdi ge ngarti. Jika nama hayang sholat padahal mah keur di mall sok nempuan jam rek sholat jam 2 ge anteng we. Nari keur ngaji can lohor 5 menit deui silikeun. Ilik ngarep tempokeun ku ajengan. Ajengan ge ngarti lain hayang sholat, hayang angeus ngaji eta teh. Balas teh betah cicingna pengajian. Ari geus ngaji mah ulin lain sholat kan. Aduh, ribetnya kan. Nu matak miraj Kang. Anu nerangkeun miraj teh dina tafsir sawi dibagi 2. Kieu ya Kang nu kahiji. Mi'raj ti Masjidil Aqsa naik ka langit dunia. Ka mana? Ka alam malakut. Dari luhureun sirama lain sama dunya, sama ul ardi teh. Salah ngalogatan kadenya. Ya kan, naik ke malakut. Di malakut naik langit 7. Panggih jeung Nabi Adam, panggih jeung Nabi Anu, panggih jeung Nabi Anu, nepi ka ka-7 panggih jeung Nabi Ibrahim. Ya Kang, kabeh gem ruh para rasul di malakut kabeh oge. Teu unak usuk lamun ditingali malakut kabeh mah. Tapi malakut ge tahap-tahap sarua. Aya malakut alam misal nu deukeut ka alam dunia. Aya malakut anu deukeut ka alam qadim mana seperti Lauhil Mahfuz atau Aras. Eta mah deukeut ka ditu, lega jajahan misal. Hartina Kangjeng Rasul naik ka alam malakut, sakabeh perkara nu aya di malakut dibukakeun kabeh ku Allah ka Rasulullah sallallahu alaihi kitu kan. Mata kudu paham, akang alam teh kabagi 4, hiji dunia, 2 malakut, 3 jabarut, 4 ijah. Bagi 4. Lamun teu ngaji ka guru mursyid moal hafal pembagian alam eta. 2 alam hadis, 2 alam qadim. Ngan anu qadim tong disebut alam, alamah eta mah jabarut jeung ijah. Alam dunia, alam manusia jeung jin, alam ajrum ajam, alam malakut, alam nur. Matak disebutna alamul asrar. Lamun urang ningali hate ka malakut sirrul maujudat. Lamun ningali ka jabarut hakikatul maujudat. Matak jalma nu iman di mana ningali makhluk di dunia hatena teuleum ka sirrul maujudat atawa ka hakikatul mau. Urang dibere jalma sehat. Naon hakikat sehat? Tingali ka jeroanana teuleum hate urang. Oh, dina sehat teh Allah rek mere ilmu getol ngaji. Pan aya nu sehat teu daek ngaji bener kan? Aya betul. Urang ge untung na usaha tempo. Untung teh rasiana naon? Buntung atau untung? Da aya nu untung buntung kan? Bener buntung beheung. Ngingu sapi untung menang 100, menang sabaraha untungna 10 juta. Ngan balik tas ngajarwa sapi aya nu nodong di jalan minta duit urang maksa teu mikeun itu maksa minta sapat beheung jadi ledang 10 juta teh beheung sapat teu kudu make modal rek maot mah kariweuh tapi untung nu halus nu penting mah Kang teleuman urang jadi jalma pinter naon sajeroen pinter urang jadi jalma anu loba harta naon sajeroen loba harta sirrul maujudatna tingali akibatul umurna tingali malah tingali kana hakikatul maujudatna
Iya teh Kang, untung teh timbul tina jamal Allah atau timbul tina sifat jalal Allah. Untung akibatna goreng timbul tina sifat jalal Allah. Untung anu akibatna alus beuki beunghar beuki soleh eta anu timbul tina sifat jamal Allah. Ningali jamal jeung jalal maka hate bisa nyaksi kana kasampurnaan Allah taala, sifat kamal Allah. Jalal jeung jamal ditingali ku urang sekaligus jadi kamal. Kasampurnaan al khairihi wa syarihi minal nu sae nu awon ti Allah. Ngan nu sae hakikat sae, nu awon hakikat sae. Ulah nu goreng hakikat goreng, nu alus ge hakikat goreng. Salat alus tapi na salat Allah teu mere ikhlas, riya jeung ujub. Alus teh? Teu alus. Salat anu asal alus lantaran hate riya jeung ujub teu meunang kaalusan tina salat. Na'udzubillahi min teuleum ka jero tafakur jeung tajalli. Lamun tafakur sirrul maujudat, lamun tajalli haqiqatul maujudat. Alam jabarut, alam asma wa sifat. Mun tajalli kana sifat Allah kudu lempang heula hate urang asup ka alam jabarut, ka alam malakut, ti malakut ka jabarut. Mun geus tembus ka jabarut bisa ningali asma jeung sifat Allah. Tapi kahadrat Allah mah teu acan Kang. Naon sabna? Kana nurdat macan bisa naik deui ti jabarut, rob mustawan, qoba kausen, aw adna nepi kata jalli kana nurdat Allah. Masih panjang kene perjalanan hati urang menuju dat Allah. Maka Kang tah geus langit ka-7 aya nu nerangkeun summa dhahaba ila sidratil muntaha. Rasul waktu Mi'raj sanggeus langit 7 kaliwatan asup ka sidratil muntaha. Di sidratil muntaha naik summa rafa'a ila mustawan. Tingali dina tafsir Sawi. Naik anu kasalapan mana? Asup ka mustawan. Ari mustawan teh naon Kang? Wusul sirri ila hadratil ahadiyah ma'astiwa ilfana. Lah dibulak-balik ya anggar teu ka harti Kang. Lebih ka mustawan tidinya asup ka qoba kausen. Ti qoba kausen asup ka adna. Geus nepi ka adna tajalli dat sampurna dina tajallina sabab boro-boro makhluk ayana eueuhna ge teu kabandungan. Boro-boro Allah makhluk sifat jeung asma Allah ge teu kabandungan murni nu kasaksi ku sir urang nurdat Allah taala nyaksi kana wujudna dat Allah lain nyaksi kana hakikatna dat Allah. Sing paham Kang? Hiji eta aya nu kadua ngabahas Isra Mi'raj. Mi'raj naik ka malakut. Di ambah malakut. Beres tah tidinya tuluy ka 8 ka sidratil muntaha. Naik ka 8 teh. Tas 7 teh ka 8 sidratil muntaha. Tinggal dina tafsir Sawi. Aya Mi'rajus Samin. Mana? Asup ka sidratil muntaha. Sidratil muntaha tungtung malakut. Jadi geus kaambah kabeh nu aya di malakut. Ngan anu encan kursi jeung aras. Mata kasalapan ka kursi. Kada kursi teh ulah kana ar-rahmanu al-istawa. Allah an negleng di aras diupna kursi gelang kancana. Kursi apalagi calik Allah. Ulah kan awas jadi mu'tazilah kudu ditakwil manana. Naon aras? Tingali dina ta'rifat. Ari kursi teh naon? Alam amrun wan nahyun. Alam perintah Allah, alam larangan eta kursi. Tina kursi naik deui ka aras. Aras teh makhluk pangbadagna. Aras teh Kang mun ceuk basa lempeng nama kerajaan Allah. Akang hayang ningali badagna kerajaan Allah. Tingali ku hate aras jeung paras kabeh eta dirajaan ku Allah. Paham teu? Mutak lamun ningali aras mal bisa tajalli asma wa sifat, lamun akang geus liwat aras bisa tajalli asma wa sifat. Nu matak ya Kang ka 10 teh ka aras. Jadi 10 naikkan langit 10 ka 10 nepi ka aras. Geus ti aras ka mana? Ka hadrat Allah. Tadi mah aras mah makhluk kan? Ayeuna mah makhluk geus leungit masuk ka hadrat Allah. Hadrat Allah jabarut, rob, mustawan, qoba kausen, aw adna. 5 tahap di hadrat Allah. Maka ayat tadani
nugas di Allah naik deui ka makom nu mulia di hadrat Allah tajalli dat ta eta kan tajalli kana nurgat eta tungtungna kamuliaan di hadrat Allah mun jalma nepi ka tauhidat kadinya tajalli dat tuluy nepi ka parku jeung jam'u geus mentok di dinya umat Rasulullah kakuatan imana jeung tungtung imana moal bisa naik deui ahadiatul jam'i wal farqi mata ta hadrat Allah teh eta kade ulah disangka alam jabarut rob mustawan kuba kausen disangka kuasa alam dunia lain tingkah hate jalma lamun di rob intiqalu sirri minas sifat ilal mausuf rek lempang hate menuju tajalli kana dat Allah tina sifat geus ini kana dat nepi rob ngaranna nepi kana dat aya keneh ingetan ka makhluk Allah mustawan ngaranna tingkah hate kan eta teh mustawan rob koba kausen sanggeus di mustawan ka mana koba kausen tajalli kana dat saeutik deui aya ingetan makhluk Allah koba kausen fakana koba kausaini awad ngaji tafsir geus 5 balik teh nyaho koba kausen sugan sare bari teu ngajinem bisa wae ditanyakeun jang geus 5 balik tafsir geuning teh apal koba kausen teu diterangkeun ku guru oh sia ngeunah wae nyalahkeun guru maneh nu salah mah bari teh mah guru eta mah tahapan mimitina logat koba kausen teh kobae kosin 2 kop kaos 2 gundewa kaos artina engke logatna mah eta maknana mah paneuri ngan ajingan can malikan deui ngaji tafsirna maneh kaburu balik kawin jadi we teu nyaho lebih ka ayeuna bener nyebutkeun guru nerangkeun guru mah ngan ente keburu balik pesantren jadi teu tamat ngajina metak ngaji teh kudunan tamat ngajina ngarah bahas kabeh tafsir geus 5 tamat kabeh teh nyaho ku bakaosen teh nyaho adna kaos ngaji alfiah tamat 5 balik teh sok terangkeun sifat musabahat poho lain poho teu kungsi nyaho pan beda ari poho mah cek teh nyaho sanggeus nyaho poho ngaranna ari teu kungsi nyaho mah lain poho jahlu hirup teh nyaho bari teu kungsi nyaho jahlu eta mah ngaranna kagak ngaku poho ari teu kungsi apal mah lain poho mun bari teu kungsi apal ngan ditanya poho deui tah eta poho bener Kang tah anu kitu nerangkeun Mi'raj Rasul teh engke geus ka hadrat Allah tajalli kana dat eta disebutna papangi di dinya naon awadna teh majdub jamul jam'i matak ya makom rasul bolak-balik jam'u wal farqu naik tadani jamul jam'i tadali deui jam'u wal farqu keur dina waktu Isra sabab bareng jeung Jibril ari Jibril teh makhluk Allah kulantaran inget keneh ka Jibril farqu wal jam'u makom rasul geus di hadrat Allah sabenerna kamari Jibril eueuh cenengan Muhammad hungkul papangi jeung Allah fa inda dalika ta'akhir Jibril sumadala rob ya tuluy kaliwatan rob dala teh turun rob geus kaliwat geus nepi ka mana ka mustawan rob mustawan samangkan nepi ka mustawan Jibril eueuh ada geus eueuh Jibril ari di rob maka naon nur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakabeh makhluk di dalam maltina nur Kangjeng Rasul lamun hege ayeuna makhlukna geus eueuh kabeh nu hadir naon nur Kangjeng Rasul lamun dijabarut ku akang nur hakikat Rasul nu katingali anu jadi bibit sakabeh makhluk kabeh makhluk di dalam tina nur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu mata allamahu syadidul quwa takwil maknana seperti ahli inkisar seperti ahli musyahadah banyak aya nu leuwih pinter betan Kangjeng Rasul Jibril mapatahan Rasul lain wasilah mawa ilmu ti Allah pikeun Kangjeng Rasul lain Jibril pinter batan Kangjeng Jibril ge dicieun tina nur Kangjeng Rasul wah kitu kan nu mata anu pinter batan Rasul boro-boro Jibril sakabeh para rasul kumpulkeun ilmuna sakabeh para nabi kumpulkeun ilmuna bandingkeun jeung Kangjeng Rasul anu nyalira gorqon minal bahri aw raswan minadiyami sagarana Rasulullah anu nyalira sasiupna para rasul kabeh saking hebatna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi nu mata ka Kangjeng Rasul mah
boro-boro geus nuturkeun makom majdubna ma'rifatna kakara cinta ge ka Rasul mah. Wah, Rasul sasauran man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sanu cinta ka kami jeung kami asup ka surga. Amin ka. Tadi kucing kurus mandi di papan. Mandi di papan si kayu jati. Badanku kurus bukan tak makan tapi selalu mikirkan wujudnya Nabi. Eta nu cinta ke Kanjeng Rasulullah. Itu nu penting nuturkeun ajaran Kanjeng Rasul. Profesi mah di mana? Tukang tani nuturkeun ajaran Rasul. Jadi kiai nuturkeun ajaran salamet dunia akhirat. Padewan jadi dewan di provinsi di mana ge nuturkeun ajaran Rasul salamet dunia akhirat. Amin kan? Itu kudu riweuh. Ulah ningali kopiah nu. Kopiah mah bisa jadi koneng, hejo bener. Sakapeung urang kopiah kan anu hideung bener. Eta mah ukur isarah wungkul kan. Lamun nu kawin lalaki anu kos kopiah anu kos dudukuy eta mah. Anu kos kopiah mah lalaki teh ceehan. Kasentak memajikan hees di gardu. Teu kaoh eta mah. Ari lalaki nu kuat mah lain kitu, aing mah dicarekan kumaha ge cadu moal indit ka gardu. Sare aing mah di imah. Ya mah dicarekan seutik ku pamajikan pulung. Nah, eta mah lalaki kos kopeah. Nu hebat mah kos dudukuy awi, dukuy cetok bener. Hujan ngawuluku dipake. Bener, halodo dipake. Mani eueuh sisuk pake panyiuk. Eta lalaki langit lalanang jagat bener. Mahi jadi naon-naon guys. Cek ajengan ngawuruk alfiah aing siap. Eueuh supir nyupiran sorangan bener kan. Segala bisa jelema mah. Hebat. Lalaki kawas duduk mata kun kal dudukuy wala takun kal kopea. Anjeun lalaki kudu kawas dudukuy ulah kawas kopea. Ajengan ge kitu sarua. Aya nu ngomongkeun saeutik gunung ini pindah. Ya Kang sing ingat ad-dunya darul masalah. Dunia tempat masalah. Rek lari ka mana selagi di dunia mah tempat masalah. Rasulullah ge punya masalah bener kan? Nu penting orang jangan lari dari masalah tapi harus pandai menyelesaikan masalah. Caranya bagaimana? Mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi. Lamun teu paham mata perlu ka kiai dia di dinya. Pamajikan kabur aing dengan tali roma kitu teu kudu datang ka kiai. Kiai pamajikan kabur kudu kumaha ceuk ajaran Rasul. Engke kiai ngajawab insyaallah laras kan. Ceuk kiai sia mah maca Quran teu bisa da teu fungsi ngaji qiraat. Shalawat wae sia. Di mana? Oh, pan eta teh khususiatna shalawat teh kan. Aya khususiat shalawat. Naon cing? Sajaba mahful khotoya wal ojad, dosa diampura ku shalawat. Qadaul hawaiji wal autor. Kecita-cita didugikeun. Sabab naon salat? Urusan dilancarkeun, cita-cita didugi, kabutuh dicumponan, cita-cita didugikeun berkah shalawat. Qadaul hawaiji wal autor. Teu kudu mayangan tali roma ari teu bisa duit makomo. Sia yang beungar, ya tali roma di Cianjur 7 juta. Sing pinter urang tingali jalma nu ngomongna beunghar teu. Jalma fakir ngomong kitu, ieu mah lain tali roma, yakin kana tali roma lain, calo tali roma. Ti ditu 3 juta dijual 7 lumayan, jalma nu boga tali roma paduli teuing rek untung rek rugi bener. Sing cerdas. Nu boga pagawean afal ngan aya di Allah hungkul. Di asara afal mustahil asara afal boga pagawean keur ngaji tauhid cacarakanana. Ari tali roma asar apal Allah atau lebih apal Allah. Asar apal cadu aing teu percaya bisa ngabeungharkeun. Bener kan? Salian Allah mau bisa aing boga gawe. Afal di Allah hungkul, sifat di Allah hungkul. Anu aya di makhluk naon? Makhluk jeung pagaweanana jeung sifatanana kabeh ge asar apal Allah tapak damal Allah Subhanahu tapak damal mustahil boga pagawean dan boga pagawean madat nu boga sifat. Bener kan? Karti itu kan pura-pura kaharti wis teu kaharti gitu kan. Gitulah. Ya panjang keneh geus liwat 10 menit kan. Sakitulah kan, muga-muga diberkahkeun ku Allah.
kakirangan kalangkunganana hapunten anu kasuhun ya Kang ke mangga taruang heula di ditu aya subuh nama ari aya tuang ari aya puasa we balik terus sabab geus aya nu mere kamali ya cenah Kang bisa rek meuli sapi aya padewan sapi terus dipencit ke aya di ditu geura insyaallah tak gitu kan moga-moga sing diberkahkeun amin berkah tina Rajaban ieu muga-muga nu gaduh pamaksadan saya ceuk Allah muga-muga dihasilkeun sadayana dilancarkan urusanana dibarokahkeun hirup jeung kahirupanana dipaparin rezeki husnul khotimah disarolehkeun turunanana ti hanap kaluhur ti luhur kahanap muga-muga dijaga ku Allah tina kahinaan dunya jeung akhirat hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.